Eta teh teu naon. Aus saalit. Neng teh naon? Nya atuh teu naon. Ya syukur atuh tadi teh naon mah. Ulu. Tadi nanaonna kerepet ya, anak nunungan urang. Neng kunaon eta? Tunana awak. Naon? Oh, syukur eta nanan. Hayu kerepet teh, gila. Tong dikukumaha. Moal, ieu mah urusan lalaki. Ayo jeung urang urusan. Ih, nahan teh ngalikeun ka tukang wae. Teh Nanaonan tadi menek nyerepet anak abah. Kahaja Kang punten tadi teh aya batu katincap teh golesan. Lain kita mah teh nyawa eta anak abah. Anak abah nyawa teh anak abah. Teh emang abah saha? Astagfirullah. Urang kira poho deui. Tong boas pokona mah anak abah we. Apura ieu Kang atuh teh kahaja tadi. Oh, mata koge lamun wa motor ulah ku irung. Tah, ku panon bisi teh nyaho. Mau motor mah keleungeun atuh Kang. Ah, kumaha we adalah mah. Pokona mah lamun hayang urusan ieu beres, nu kamari-kamari oge anu nabrak si nyai teh 20 tahun di penjara. Komo deui ieu hayam oge hayam 10 juta, ieu dia anak jelema. Mana kudu boga rarasaan, Kang? Tah, kieu wae jang nya. Lamun ieu urusan henggera beres, wayahna puluhan piro ka Amang. Duh, hampura Kang korea sakieu. Taya deui. Lumayan, awas tos sampai tai deui. Ayo, boleh nyusul seneng Ya, Kang. Murah amat eta jelema. Ngomong hayam ge 10 juta, tapi manehna yang dibayar goceng. Aduh, orang can minta maaf ya kasih neng tadi. Ah, Herkulina sekalian ulin kan itu. Sekalian minta diantar si Paul lah, benar. Mangga. Atah we. Geura. Maneh wawanian malak dek, emang ieu wilayah saha kitu yeuh? Ieu teh wilayah Batur. Goblok geus sia. Yeuh, sia ku aya dibere. Hamung ya. Sampun. Ah, bagor teh keur mah hirup teu goblok duit. Anu malak teh bagor teh. Teu duit teh balik. Pusing kitu laku. Tuh, beas njel aja. Duit atuh. Geura duitna. Asa kieu nya. Biar aku 2000 hengki gocap ieu. Geus mahi 1000 ewan. Ah, bisa kitu. Sok keluar geus mahi lah. Mung simpang tampiling ieu. Tambahan sah 1000. Aku sakieu permen oge mamahi ya. Kamu 1000 ditan 1000 lah. Geus. Geura kieu. Anjir lagi ngelebak palak nama isuan ke rumah bedog ribut ah. Ma, punten abdi teh bade naroskeun, urang teh kan bade keren tahun. Kaping sabaraha? Kaping 27 hari Minggu, hari hakna. Nuhun. Urang teh damel naon, Ma? Rek ngawajibna, rek nyuhcurna, rek nguli, rek meuyeum, tek bae. Damelan di dieu ari aya mah. Masa kitu abdi bade naros ka emak. Ma, abdi bade uih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duh, Mak. Kumaha barudak rek dijodohkeun ku si Abah kana camat. Aduh, teu kenging kitu sok dijodoh-jodoh mungkin we. Tos aya dina hate anu bising ke salah kana sok ngarangeun ka kolot. Sana beunang maranehan.
Tadi di sana ya? Sunuhun emak. Abdi oge satuju sareng cariosan emak. Tapi anu jadi bingung nate, abdi nyariosna kasih abah kumaha. Ayeuna kieu carioskeun eta mah pelan-pelan wae eta ulah kitu entong. Sunuhun emak, mungkin ku abdi bade dicarioskeun kasih abah. Ayeuna mah abdi bade ka kamar heula nya. Bade ngaresan kasut heula. Kan beres, Kang. Nah, jangan bah. Mangga kita lajengkeun ya. Mohon. Mudah-mudahan deh acara saran tahun teh jadi lancar gitu. Sing mulus berkah salamet. Mudah-mudahan di abah ayeuna teh sing menang tanggal kitu bersejarah di eta teh di pasir teh. Sampurasun. Sampes. Abah. Kemari eta abah tanggal teh terus ya terus ayat teh kan. Alhamdulillah tos mendaftar tanggal saya tanggal saran tahun teh. Saran tahun teh. Tanggal sabaraha pikiran abah? Tanggal 27. Tanggal 27. Jadi kita nyarios kampung Ramal. Sapang dikira teh sareng abdi tah tanggal saya teh. Ya, tah kitu wae Mang Iwan nya. Nya sok teh abah. Bismillahirrahmanirrahim. Ngadoa heula ah. Nyarek ditolak wae mah. Sugan we beres ngadoa mah ke diterima. Ya Allah, paling kami dituduh ya Allah, kumaha carana supaya yang dia teh bogoh ka abdi. Abdi teh tos 3 kali ditolak ya Allah. Ya Allah, pamukakeun hati ning dia supaya ning dia bogoh ka abdi. Amin. Bismillah, dapeut sagala ge kudu usaha jeung dibari doa. Asa aya kamari budak teh. Rek aya naon? Rek curiga kitu lempangna teh kali. Tanya kitu. Aya naon maneh wawanenan ka dieu? Kamari geus nyerepet. Si Neng, aya di pintang ngagoler di kamar. Geus teu walakaya. Ini aya wawanyanan maneh. Emeh lempangnya tah. Nah, salah maksudna ieu teh ka dieu teh mau baturan. Rek minta maaf. Kamari teh nabrak jeung kita. Ulan maaf. Tadi deui. Maaf. Keheulaanan. Meh ka dieu urang riungkeun heula, urang bereskeun heula. Pokona mah kieu, lamun hayang eta urusan beres Gang. Wayahna kita. Sababna sagar pajak nu gratis lah. Naon eta nu kitu? Deui, hayang kieu eta. Arek kuntu dipintikeun. Kenang mang kedeng nya. Kira podo kitu dekat curiga atawa arloji dikeun. Wah, teh mahal. Tah, enak mah kieu wae. Ieu we tah masuk main kieu, ieu we jeung mayu rokok. Tah, Dianggapna hayang cengklengan, wah. jadi Amerika mah mahal, kitu nya mah. Ngan kitu Dolar. Ya teh, jadi kurang awas. bahi pokona mah rokok 3 bungkus. Ayo balik ke bang. Aduh, sakadat deui bade saren tahun tanggal 27. Keita bakal jadi putrina. Aditya mau masuk naonnya? Bingung. Ngomong-ngomong, dia kamari jahat tanya.
tos nolak Abayu 3 kali. Tapi perasaan mah gak bisa dipaksakan sih. Mudah-mudahan we mungkin mah aya hate ke Abayu. Naon sih jadi ngomong ke Abayu. Asa wau itu tiluan sahanya. Itu Mang Iwan sareng Apaul. Hiji deui sahanya. Kelak. Oh anu nabrak teh Ita teh ya. Padahal teh Ita nata damang gara-gara anjeuna. Mun ditelak-telak mah dijalmina mah saya katingalina. Ih naon sih jadi nyarioskeun kasayan jalmi itu. Teh, Ima. teh nuju naon di dieu? Jadi isu. Nah, hani iso soranganan kos nukeun lamun hayo. Pengalaman. Tadi ngalian sana lah. Tadi anu nabrak teh Ita. Ini terang teh. Buka atuh ingat mantos di warung. Tos meser sipuhan. Oh mohon di warung mah sanes. Mohon. Saya tuh orang kabale entong sosorangan di dieu palaweur hayo tuh. Oh tuan lah sepeda nggak? Karena kejar lah. Wah dilatih nggak? Kaluman ya. Mudahan tadi gebukan sekamal. Kena kegoleran di dia. Bayu nah, ditangkap tuh orang wae. Ngomong kalau yang bok ada gitu kan. Baik, emangnya kunang ngalamun wae. Kalau yang ngeslobal mun teh kang dijual ya mabok ale-ale sugan teler begitu. Mah, hari masalah kalau yang duit mah ku bulan ayeuna mah aya jeung rokok-rokok mah geus aya. Syukur. Mun masalahna mang teh perih mang. Kunaon maneh teh paperti gitu. Terus ditolak ti lupa mang. Loba teuing tuh, caldek. Ditolak bangun teu loba. Saurah mang? 10 kali mah aya Bang. Tapi tenang lah, urang boga lah ieu nama. Abah aya rasa-rasa hiji abah. Urang pernah kadinya. Teklepak ka awe. Ayo mang, atur mang. Ayo tenang. Tenang pokoknya namanya manajemen ampuh pokoknya namanya kerah dukunang sekahot lah kurang nges pengalaman nges kealaman kurang pokoknya nama luar binasa lah gitu ayo Siap bola siap anu bener mang. bener pokoknya mah hayang mana hayang pelet naon pelet segala macam hayang artis sugan kumaha di pelet aya di dieu mah loba bisa percaya mah tenang we orang pernah ka dieu tuh amanah aya Sampurasun bah Abangnya seremnya, Bang. capek mana ya sieun berapa Mangga Carawi. nuhun bah aman heula ya Bah. aduh bah salah bah sampura Atuh salah eta teh jak. Asararuas kasep abah mah kadatangan budak ngarora bari jeung kararasep dararanten kieu. lain bisa kasep Ini jadi kieu nya abahnya Wing teh datang ka dieu teh ka abah teh nganter ya babaturan dia Oh, naon anu maksud tujuanana? jadi kieu Mohon. si ieu teh si Bayu nya
Mas barangkali meunaan heuh ka abah we. Teu diterima wae ditolak we gitu. Jadi hayang pangeporkeun lah awakna supaya laku. Padahal beungeut nama di atas standar gitu. Galanteng teh nya. Jeung uing mah jauh. Jauh. Anak ka langit. Ih, kasep. Cetek masalah keur ka awewe. Abah ge awewe na ayeuna. Lobalin, Bah. Sabar, Bah, sabar. Sedih kajaban ka tukang abah mah. Geus sekolah eling atuh ieu. Kampura. Cai acan kasep. Jang. Mana incu abah? Cai cana ka dieu jang. Aya sama. Aduh, Bah, punten ya, Bah nya. Gini, gelas-gelas aja, Bah. Dia mah kangge engke keur ka awewe. Sok atuh kasep, ieu aya perlu mada abah ge aya panggilan deui arek macul ka sawah. Sok. Urang gerajian bae nya. Supaya laksana anu dituju. Bau, Bah. Aduh, mah nyebrot. Padahal naon, Bah? Oh, poho deui. Saha anu nganyirikeun ka maneh teh, Bay? Neng Tia, Bah. Neng Tia. Sarua eta ngaran anu nganyirikeun ka abah ge Bah. Geningan teh ngabanya banyak. Murid aya nu sarua. Tapi keun we supaya dijabah sapaneda engke oge pasti lamun aya ti kotok urangkeun bae ku maneh. Pasti mudah eta Neng Tia teh. Nya? Sakitu ti abah. Bah, ari ieu cai maksudna teh tadi kumaha? Oh, ieu cai banyurkeun ka bapana Neng Tia. Salah. Biasa ini heula yang bayu, terus dikukukeun ti luhur sampai ka handap, langsung minum saeutik. Ulah loba teuing, da bisa kamarakaan. Kitu nya. Da abaya ondangan deui, ieu ka ditu bade kuli macul. Nah, Bah, nya ieu nya di ieu Aduh, nanaonan jeung kasep kurang seueur ieu teh ka abah. Iya, Bang, cewek lamun ngisi bar temanjur ya budaknya geus katarima. Kan dibere deui tenang. Mudah-mudahannya jeung bayu sing tenekanan laksana. Amin dia kitu nya. Ya. Ya kitu wae punya. Ku abah ya rek diampihan nya. Nya sok. Ya kitu wae ieu ge bade pamit aya perioge deui nya. Nuhun mangga. Atunya atur nuhun ya banyak. Mangga, Bah, mangga. Salah katinya. Ayo tanya. Kana eta. Ayo bawa. Saparasan, Bah? Rampes. Jang. Lamun sapoe aya 10-an nu datang ka abahnya. Nya. Meureun abah teh beunghar ho. Mun abah sugan be kitu. Padahal abah oge jampena karoko deui. Da abah oge masih keneh duda. Ayeuna tekan akulah. Gitu nya. Cik aya namun maneh budak ngala cai, ngala suluh nya. Abah mah rek sare deui bae. Sugan engke datang deui sama. Nya, Bah. Baik, pokoknya mau ulah poho, pakai yang tadi teh abah cobaan. Terakhir oge orang kelepek. Awe lain? Lain, ayam batur kagak yang udah. Balik si Mamang mah. Nges kira pokoknya nama cobaan we udah kayak sawah heula ya nama. Nya, pamit heula. Sakeun Neng Tia ilmu kanuragan anu dibere ku abah ka urang.